Mak, Naon? kurang hayang ulin. Nya ulin tinggal ulin nah. Mas pinjem heula nya. Geus ngeulengit ieu, kamari ge geuning naon dipado geuningan. Nya ngerakeun emak, piraku make emas 2 poe we. Nya piraku ulin kudu mah make emas. Oh nya pamer ka tetangga. Oh siapa tukang pamer, kitu marulu gaya we di nomor hijikeun. Tuh mang nginjem mak. Nginjem Bos, we. arek dititipkeun ka Bu Haji. Ulah dititipkeun ka Bu Haji kayak dijual deui. Ya kan be dijual oge Bu Haji mah lega sawana ieu. Kan urang boga hutang ka Bu Haji. Moal ieu mau dipotong ieu, tombe. Mama Daripada leungit. Tuh Cuman mak. naon kikituan nyeri aing. Mak di mana sih Masna? Geus dititipkeun ka Bu Haji. Mama kitu wae Ya ulin mah ulin tinggal ulin nah aku nang pake emas. Ulin segala yang pakai emas. Pamer bisa nate. Anda pun anggalain sih mah ditendona. Geus eueuh geus dititipkan ku aing ka Bu Haji. Mama Arek ulin mah ulin nah. Pakai Mana emas. sih mah kita kapanggih Masna. Gandeng Gusti tingan iyan. Ditarokan eta iyan. Ku aing dibabuk oge da. Sia teh. Teka kapanggih Iyan. Ari sia. Gimana sih mak? Geus dititipkeun ka Bu Haji Gusti tingan iyan. Arek ngaladog bangaladog biasana ge siapkan teh make emas ngaladog. Mau tulus ngerakeun ngaladog nage Nya geus ngajedog di imah nah. Ngejo tuh angguran, ngumbah piring, mantu-mantu aing. Aing mah tadi geus beberes tuh. Sia mah karakudang ge, recok. Sapoe tuh ya mulah recok teh ya. Sia mah hayangna teh dicarekan we ku aing. Debat jeung aing. Geus rek ngalacai Sakeurna ngacai. Saker mandian emak. Sugan burung si Ima burungnya kakolot teh. Kamana sih? Terus dititipkan ku aing ka Bu Haji. Kituna ge eta mah sakeur waragana aing ieu. Sing wae aing naon teh. Kalituan mah Arek ngaredok. Arek diangan ku aing. Ulah mama meni segala ulah. Dijual kasih bela mak. Nanti dengan main jual wae tibang kacang-kacang oge, eta teh kacang pamere. Ngakuannya nang pamere oge mah jadi duitnya mak. Geus urang rek ulin heula nya mak. Saker diangan kasep ku aing. Heula. Si mah ampun tingan. Arek dijual cenah. Majar Arek teh. dijual. Ulah dijual. Kuman pisan ampun tingan. Tibang kacang-kacang oge meni kuat arek dijual. Si ieu mah ampun tingan lieur aing mah lieur. Tek nawarkeun kacang kasih bela ka teh Iis sugan anu daekeun meuli. Jam, Bela, si arek ka mana? ka oyeh, Arek meuli naon? beli kacang. Ieu we beuli ye. Kacang saya. 10.000 kajeun nya Gusti, kacang beli aing lah. mahal tuh, yam gocengnya yam. Embung Yam, gelang saya ke mana? Kernya sih tadi teh ditenden heula. Pasti geus dijualnya. Can pernah aing mah ngajual emas karek 2 Aing poe. geus make emas mau lila iya yam. Ditenden aya dikotakan kene. Kamari kan anu maling teh kotakna. Oh gitu. Teh kan ka mah odah geura oge. Saya balang sakring begeura ieu mah. Itu Alhamdulillah aya yam. kene mas lagi dipapekeun cenah cik mah odah ka Bu Haji. Paling ge emas 300.000 sia mah. Mas mahal lah, mas murni. Ieu tiung anu ngajuti si Ayu lah yam. Lain ieu mah sampai 1.000 teh. Eta duitna mana sih Wah, kita yang tuh ka imah nya. Embung yang ayeuna Padahal nek ka oyeh heula sakedeung. Oh ulah lila Teu teuing. ka imah nya. Heeh. Ade deui kacang nang geus dibawa duitna eueuh. Kacang mana we yang jual ya? Kacang ieu mas garing. Bararingu usaha teh ayeuna mah aing ngawarung karake
sabulan ge encan rasaan main mending geus. Eueuh, pisan modal kayak nama. Masihnya. Yes. Iya. Mana kurang guguru tuai pas nini kurang sesajen. Heeh, cek aing teh enak. Usaha teh usaha naon deui nya. Ya usaha eta we tuh ngendul. Ngendul kapan aya ieu Iya, aya teh make gelang aya nama gede. Ih ditondon, gelang urang sing leungit. Heuh eta kamari bener teh gelang Oh, mun sakotak mas urang anu madog. Ya Allah, teuing. Aing mah aya wae musibah teh nya. Atuh da maneh mah tudan ge pamer wae sih. Heeh, mana anu sirik, eta paling teh meureun nyahoeun nya. Eta maneh dipamerkeun ka mana wae sih. Nya ka salembur ieu. Ya ota jadi nu geus kitu. Paling ge lain jauh nu maling anu deket-deket keneh. Kur mah duit nang pamere eta mah kan. Ya heeh duit nang Kita pamer. mesti da kemna nanyakeun kumaha eta. Nya paling oge ke dibere deui, damehna mah bager. Ya eta mah lebih bere mah odahnya dipake ku maneh. Heeh, sarua keneh da urang ge. Akhirna teh cenah ngomongna teh cenah cek mah odah tadi ngomong ieu cenah rek dipapekeun di Bu Haji. Eta nu sesana teh meureun. Nu emas 2 kilo teh rek dipapekeun. 2 kilo mal kayak 2 kilo eta mah odah uyuhan teu pingsan nya. Nya mah pingsan, amun duit manehna mah leungit 10.000 ge pingsan. Da Duit ge pamere. nang pamere deui. Urang sebenarnya mah liar teh erera, Ya. teu make emas. Coba lamun dibelikeun kanu bahan bangunan. Moal mahi duit 14.000 juta mah Oh, nya moal mahi, mahi. atuh. Ayeuna mah kudu nyakel 100 juta ngabangun imah mah. Eta mah gedong meureun maneh mah nya geus kos kitu saayana. Ya empung urang mah hayang sakali anggus. Jadina kos kitu kan. Araragok sakitu mah. Manggih si Ayu itu si mana? Si Ayu, kamari aya. Kamari. Urang Oh, kemana oh. nya kamarinya? Udah. Nya kamari aya nagi, kamari mehna geus balangsak ayeuna mah teu make juang-juang acan. Oh, eta teh. Heeh. Nya urang da janjina ge panen. Ya, kabogoh nu beunghar cenah. Nya boga kabogoh nu beunghar nya teu nyaho, kabogoh nu marara teu nyaho urang. Urang boga hutang ka manehna can ka setoran. Urang mah engke da janjina panen. Nyaho urang ngawarungna oge geus bangkrut ayeuna Naon can sih sabulan biak bulan modal. acan. Heueuh. Maneh mah ngawarung teh 2 minggu. Enggeussan 2 minggu enggeussan padahal mah meh dagang seblak ge laku. Ya kumaha modal eueuh, ak minjem ka sieun. Eueuh ayeuna mah. Boro-boro mas nage anu madog. Dagang teh nu manjang nya ha. Heueuh hayangna mah ieu. Beakeun ku anak urang tudan ge. Mah dagang teh. Dilakban Mana anakna. enak ke mana? Urang rek ulin. Urang kulin ah. Ulin ka mana? Jangan jumun sugannya ka Bu Haji. Moal mantak meunang ayeuna mah nginjem duit ulah ka tetangga, kabang. Sok aya bang keliling teh urang Batak. Nya naon anu ditandonkeun coba urang mah. Apem. Sia mah kaapum-apum. Heeh. Geus urang kali itu lah nya jumun. Ya aman urang rek ulin heula nya. Sepi banget, nagihan teh obong-obong lo Banu hajat. Bu Haji rek ka mana? Hanya tas nagihan yam. Tas nagihan. Oh, temenang duit nagi nu hajat babangat. Oh, ayeuna teh usum nu hajat Bu Haji. Mani temenang saperak-perak aja nya capena we hungkul. Ya yam, ngomong-ngomong kamari sasi anu kaluar ti Mama Oda make teregot. Oh nyonya teh lamun nyaho mah meureun geus ditewak Bu Haji Eta teh geuning ngimpi. Mama watas anu maneh teh ayam nu paranti dangdan. Oh, eta teh emas malulu jerona. Gusti anu duit pamer ti si Akem teh Oh, meureun. setengah kintal meta emas di dinya. Gusti iyam dapatan harta karun geuning. Eleh harta karunnya Bu Haji. Oh, nya Bu Haji ge eleh teu boga sakitu mah yam. Ya, ngomong-ngomong mah udah jadi tuh. Jadi geus Jadi dititipkeun. dititipkeun geus. Heeh. Ada jual deui. Anya mau dijual asupkeun ka hutang maneh ya. Nya ulah eta mah beda deui, sakur ngaruag imah, sakur engke mah Makanya. odah aya naon-naon. Kudu ditayangan sih mah ya. Urang teh mun jualan banda kolot wae. Mending mun berharga mah tibang kacang oge. Kunaon mah ngacaprak wae. Manggi sieun ta? Mangnya tadi di jalan tuh. Ka mana? Kulin teh nyaho ka mana? Hidang tibang kacang-kacang kolot oge meni kuat arek dijualan. Sakitu teh saker kalebokan manehna. Ya lain. Eta emas kumaha mah bener teh anu maling. Anu maling is kamari cecek Bu Haji. Oh, Ditayangan ti ku sieun heuh bener eueuh sakotak eta emas. ya Allah. Teh. Kembe Emang kitu. tadi kunci. Henteu aing pohoan asugan teh da eueuh emas di imah. Eta ayeuna dikunci deui henteu tuh. Kayak sesana dicokot deui ku maling Ari ge. sesana mah geus dititipkeun kamari ka Bu Haji nya. Da kitu na ge eta mah saker waraga da aing is geus kembeh ka Bu Haji kan dititipkeun. Lamun di leungeunna si ieu mah pasti bakalan leungit. Heeh lah dia teh cak urang
Mendingan kene dibelikan kan bahan bangunan ya, Mak. Ya, Mau nyopet. Ya, nya kitu marulu si ieu mah hayangna teh pamer, ka unggal jelema teh pamer si ieu Ya, mah. eta teh meureun gara-gara pamer teh. Ya, batur ge narempon meur itu rarembel meureunannya. Tuturkeun meureun di mana di mana. Heeh. Di dalam kitu. Eta mah katulah sorangan. Heeh. Eta rek ka mana Is maneh? Arek kabituan yang celokeun. Oh, masih arek neangan si ieu mah heula tuh man. Bising jauh man teh. Heeh, mana ngaladong na si eta budak. Tibang kacang-kacang oge maneh kuat arek dijual. Ini muris banget tibang kacang kolot oge. Sakitu teh saker kalebokan manehna kana. Pun. Ya mah ika urang rek raja supanana. Apa janjina ge panen Bu Haji teh ah. Nya ayo tuh asupan ayeuna yam baraha we. Supan jurik daek teh. Busti, nyambung ah. Ya mantak ge. Saya ngusirna yam. Ya oh sieun jurigna ge meureun ka Bu Haji mah. Heeh. Tah ngomong-ngomong meni geulis ya make tiung ke situ Bu ya. Haji teh emang orang geus di baheula ge. Bu Haji rek ka mana si eta? Ya pantes nagihan tadi ke ngomong. Ya heuh urang mah nya nitip emas ka eta ulah sampai kajual. Anya ibu tuh mah jual we yam suga. Nah ulah lah. Emasna oge ieu na di surat-surat tadi tondon. Eta nu leungit Ai naon sih lumayan. mani gandeng wae puas mas mana leungitnya. Oh, Bella. Saya Nah, tuh Bu Haji jelema pamer wae mah kitu aya mantakna nya. Oh, katampat teh mikirkeun pisan ka Nah, hutang. sama gaya we digedekeun hutang mah dipapaha wae. Bayar na ayam. Ya enak arek kumaha mayarna emasna ge kumanehna. Sia meuni eta sedo meuni kuat heran kitu kana hutang paha wae. Masa ditunda di urang, ya butuh-butuh teh ngajual Ya we. geus we Bu Haji tong dibalikeun deui. Ka dieu mas teh berasi ki eta. Oh, Ya, udah setengah ditunda gram, di Mas. lima. Setengah gram, setengah. Ka dieu boga hutang sapeda 700 adieu kana. Ya sapeda mangke panen, ayeuna pecekli keneh ka Panen. kah. Emang sia gablek Ya, sawah panen. anu boga hutang ulah sok galak. Nyalain galak. Eta Bu Haji kade oma tak Mas. Oh, Susu anu udah maling. ditunda di Boga imah. hutang Ya. mah wae. Si ditengan kok aing aya di dieu. Karena di dia Sok sia. jual kacang kasih Bella, Mak. Mana duitna? Bohong tah mas tah. Oh, duitnya bisa dibayar sih. Ulang po. Idi, kos itu tambah duitnya di mana? Eta sabar mah 10.000. Ya enggak sekarang saya punya hutang Hutang. 700.000 tadi potong ku kacang jadi nyesa 785.000. Oh. Kacang-kacang oge meni kuat dijual. Ya, Atuh jeung pokona. dengan sangu. Daripada kacang emas dijual. Enggak kali kacang mas ya mah. Oh. Oh, ayo nyopet tah lebok we tah lebok. pamer wae. Sia tah. Dititipkeun ka Bu Haji ayeuna cokot deui mah. Oh, Baju boleh. udah mati urang ieu masih urusan Ah, Ya, mali ya, berekeun. kita siapa mau daik desa mere duit sia. Sekain ge naon dikaimahkeun di Oh, nya jojo. Bella dumuk ieu mah pagi. Nanti bang duit 14 juta mah kanu naon? Sama Diuap sia doang. paling ge eta doang awi doang hiji pas. Ngareno tiam, ngareno. Udah ngarena permain sekali gedong. Meuli ge RC sia. Ya yang sekali gedong mah RC mangkat usaha, nu jauh kan Udah itu. Bu Haji mas urang kade kana mas urang kade kana mas urang kade Ah, kana. dia juga ya. Balik ayo balik. Mama Balik. mata segala gimana sih? Kita Balik. video tidinya. Mama Eta si pamer wae sigara teh jelema anu ngadengin. Aya nu nempon, Bella dikakalakeun jadi nate. Ini ame tuh mah. Geus eta tong dibalikeun urang bagi dua jeung uing Bu Haji. Di imah teh di bawah. Nya hutang 700 deh ka uing ah. Heeh nya. Ya ah. Urang bagi-bagi dua we Jual Bella. eta mah di bintang Heeh. pok di lain. Heeh. Paling ge 2 laku 1 juta. Oh hayu teh jeung gampang. jeung Bu Haji sering gope nya. Ah, Heeh, iya, ayo balik lah. Iya. Ini lurus terus. Tadi eta. Bengkol ya. bengkol. Jadi geus Jadi dititipkeun. titipkeun geus. Heeh. Ada jual deui. Hanya mau dijual asupkeun ka hutang mana ya? Nya ulah eta mah beda deui, sakur ngaruag imah, sakur teh mah Makanya. oda aya naon-naon. Ai ka urang ira sih. Engke eta mah Bu Haji udah supan jurik daek teh. Goblok sih. Teu naon ari. Naon ari kitu. Kemana ngaladeng nasi eta budak ku aing di teangan. Tibang kacang-kacang oge meneh ku tarik dijual. Meni murka banget budak teh. Muris. Muris. Muris.